Kendalanya malah di calon bajigur karena motor mesesah kagang gitu. Sanes teu hoyong cara batur karena motor. Jegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Semarang TV, sekarang tim berada di Kampung Cimentrik, Desa Baros, Kecamatan Antasari, Kabupaten Bandung. Sekarang akan meliput kegiatan aktivitas Pak Wawas sebagai pedagang bajigur dan bandrek. Yang mana untuk saat ini penjualan bandrek dan bajigur sangat langka sekali, terutama yang menggunakan cara dipikul. Tidak seperti hal yang lain sudah menggunakan gerobak, bahkan tempat-tempat yang permanen. Untuk itu mari kita ikuti kegiatan kesehariannya. Nami abdi Pak Wawas Yusfa 57. Padamelan abdi icalan bajigur sareng bandrek. Lalabuhna bala-bala gehu comro suuk krengesing. Abdi icalan bajigur tos 34 tahun sareng bandrek teh. Tetahar nama jam 7 gitu tah. Angkat jam 12. Wih jam 7 wengi aya jam 11 wengi dugi ka bumi teh.
Icalan teh ka Ciwaru, Pamucatan, Bakan Tarogong, Lingasari, ka ieu nama ka dia Cimentrik. Abdi bisa dinten icalan teh ditanggung teh cara anu sanes gitu di kana motor, kana roda abdi mah ditanggung we. Kumargi alasan mah nanyak mudun we rumpil. Kendala anu malah icalan bajigur kana motor mah sesah ka gang gitu. Sanes teu hoyong cara batur kana motor. Oh suka nama dina gebis ya dunia buka nama. Tapi ka WG tegaduh modal di ka bumi teh. Milarihan deui bahe itu. Kantos 2 kali men gebis teh. Sekali mah di ieu Legok Sura. Nupi ka Serang bapak ge katinggang naik ka ge karaos keneh. Pean tur katinggang tanggungan karena sawah rampak. Katabrakan tos kumurang kali itu mah. Sanes murang kali batur. Menuju diajar motor di paku sorok ke. Oh lewat kehujanan di kabulusan, wigen pika can TCF, jalan ke datos paropo dan bengi, mijung-mijungan, wih ke bumi. Kendalana mah dina hujan mah wah kedah cepet teh jalan teh dan menuju araya ieu wengi mah rada gancang gitu di jalan teh ke tiap bumi. TCF alhamdulillah bunga dina TCF nanya kebulusan teh. Langanan abdi nu seueur mah Ciwaru, Pamucatan, Bakan Tarogong, Lingasari, Badusut, Legok Sura. Daya deui da sok kadinya. Andi sok di jadwal ya saminggu sakali kadinya. Ke Pamucatan ya ka Lingasari teh. Aya bajigur ya banek samkan teu bosen gitu ka pelanggan. Aya 2 dinten bajigur, 2 dinten banrek. Kahoyongnya cara batur bapak ge imah sae gaduh kendaraan gitu kanggo marurang kali gaduh murang kali bapak mah 4 pamaget hiji istri 3 cucu we 8 kahoyong mah cara batur biasa merenahkeun ka marurang kali bapak ge ari tos kayaan bapak sakieu mah sing tarariasa we anjeunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Sumarang TV, sekarang saya bersama istrinya Pak Wawas, penjual bandrek dan bajigur yang berada di daerah Cimentrik. Mari kita tanya-tanya dengan beliau. Ibu sareng namanya Bu? Bu Juju. Bu Juju sebagai istrinya Pak Wawas, kita tanya-tanya sejauh mana Bu Juju memberikan motivasi dorongan kepada Pak Wawas dalam hal berjualan bajigur. Ibu kinten-kinten ibu anu sok ngebantu kasih bapak naon wae ibu anu di ku ibu kerjakeun. Ibu teh tos balanya di pasar teras tatahar ngadamel ngadonan kanggo bala-bala, kanggo gehu, comro, kanggo rangesing, ka eta ngulup suuk. Si bapak anu ngagorengna, ibu anu tataharna. Angkat ke pasar Bu, kinten-kinten sok tabu sabaraha euy, tabu sabaraha? Angkat mah aya jam 4, aya satengah 4, euy, aya jam 7, aya setengah 7. Euy teh.
Selain anu ku ibu dibantu kasih bapak selain tatahar, naon deui ibu nu ku ibu dilaksanakeun Bu? Abdi mungkusan basreng, ibu teh ngadamel seblak, mungkusan suuk, teras ku ibu teh dibereskeun kana tanggungan canakeun si bapak. Upami anu ngaracik atau napi ngolah bajigur ku saha Bu? Si bapak ti marud dugi ka meres dugi ka di samaraan anakku si bapak bajigur mah da ibu mah teu tiasa. Ibu kumaha ibu ngadukung kana padamelan si bapak sadidinten canan bajigur sang bandrek? Ngadukung ibu teh dianggo ka sakola murang kali sarakola atau dianggo tuang sadidinten aya we ku ibu teh dijejer-jejer upami sesabalanya ibu teh dipake meser beas bade meser gas jajan murang kali alhamdulillah ngadukung. Ibu kinten-kinten si bapak wangsul icana tabu sabaraha Bu? Tabu 8 aya tabu 10 wengi teh aya tabu 11 ibu teh sok ngantosan we sok melang ibu teh ngabantosan ngadamel rangesing kanggo icaleun deui enjing muhun ngadonan kanggo enjing si bapak upami dongkap sok ku si bapak dibantosan upami teu acan atos mah eta atuh ibu esok ngabantos aya nu miwarang mijet ibu teh aya nu miwarang kitu mun siang miwarang naon-naon ge ibu mah sok kersa we da ngabantos kasih bapak kamurang kali hoyong nyakolakeun ibu teh naon-naon ibu atuh da seueur keneh kahoyong tos sepuh oge geuning. Terima kasih kepada sahabat Semarang TV yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kisah inspiratif ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.